teh naon ji kayak kabawakeun sugana jadi haji naik hajinya halus cita-cita teh nu kadua manehnya ngarasa Gibran so kawasnya sing bener abdi nak pasti haji dia abdi nami Mang Gibran cita-cita yang jadi pelayaran ngananya kata kecapaian tuntung nama ngawin anjing edan. Aduh, ada si Gibran. Lagu Sunda kuatin katugu gitu ya. Aduh, teh naon eta teh muruak anti jang sarua alus. Ya, buka kacamatana Gibran keur mah hideung make kacamata. Jadi gelap bapak teh ketempo maneh tah gitu. Eksirinya. Buka maneh ge coba ayeuna sae. Ya, ieu mah budak teh lungguh ya teh kamari. Ting kunaon teh hayang kawin digarnya. Doing aja dah ayeuna sagara teh Kiki abdi nami Mang Kiki anu kaituna tungtung nagi nya abdi nami Mang Kiki cita-cita yang jadi bupati ngan hanjaka teka-teki tungtung nama nyolok bool sapi. aduh eta hayang jadi bupati teh laksana nyolokan bujur sapi eta mah teh naon anu penting mah tungtungna tah ayeuna udah kieu nu tadi geus udang lulungokeun can lulungokeun tah sok ayeuna sangaran Yakdan berarti dan tungtungna sok Abdi ari ieu tah saha eta teh bawa tah nu manelin bikeun atuh bawa tas eta mah kasok ge mah aya nu nyawer mamahna tuh sok ngodok saku mah ngodok saku mah arek jawer ya sing halus sok 1 2 3 abdi nami Mang Yakdan cita-cita yang beli sedan tangan hanya kau teka bayaran tuntung nama jadi edan. aduh iya masih Yakdan sampai di medeleng lihat ke mamahna gitu sorok narek disawer ke mamahna teh padahal moal ayo Yakdan ayeuna geus beres ya ayeuna pangnyanyiikeun lagu anak-anak bisa teh bapak tadi entos ayeuna saha sok nu bisa lagu anak-anak Haji sok Haji maneh pimpin ke maneh lagu naon resepna maneh lagu naon Baiklah, saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ngaruk Kutuk. Yang berjudul nanti Aku Anak Sehat. Sing halus. Aku anak sehat. aku anak sehat tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cermat. Setiap hari ku diberi ASI jengkol jeung tarasi. Waton kangalelep hidup jengkol jeung tarasi mah nya aya bergizi lain jengkol jeung tarasi dan imunisasi berat gitu. Gibran bisanya coba yang nyawa Gibran. Aku anak setan tubuhku bau menyan karena ibuku ratu siluman. Ari mah si Gibran mah kamana karep lain situ loh. Aduh, aku anak sehat tubuhku kuat. Hah? Oh salah jalur, oh salah pengkolan meureun mah. Coba geura sietan halus mah nulungguh ya. Sing halus jajan lagu naon jan hari Minggu tak eta bener. Pada hari Minggu rukutuk ayah ke kota. Suka derek jangan bener ngarukutuk eta bapak di kota. Lain rukutuk, kuturut ayah ke kota. Hah? Bisa. Bener kan? Pada hari Minggu kuturut ayah ke kota. pada hari Minggu ku turut ayah ke kota naik delman istimewa ku duduk
Tapi genahnya. Tapi salah rumpaka. Oh teu naon anu penting mah bisa nyanyi nya. Boga talenta masing-masing nya. Haji, enak si Haji tah ajarkeun geura. Bisa teh Haji mah. Hah. Sok kita aya kieu mane jadi guruna, jadi murid. Sing bener nya. Pencaksilat padang ge teh naon. Siap. Sok, sing bener. Mau diajarkeun deui. Oh, sok tak kitu bener. Sing galak jadi guru teh. Sok. Sekali. Eta si Haji, eta si Oh, kita nurut ah. Aduh, eta lain guru di Tajong, memang itu. Abang kita tadi nurutan, enak ya tuh. Oh dendamnya, enak ya. Haji jadi guru. Nah, ada kayak ulah malas ya. Arek malas itu teh, Sok, ayeuna jadi guru turutan, kumaha cek gurunya. Siap dah, Ji. Sing bener Ji. Haji. Dua. Aduh. Ari mana? Atuh dah salah manehna. Kuduna kieu. Kuda bener. Dua tajong. Lain bapak ya. Ieu mah kana kadin tajong. Aduh baru diajarkeun gitu salah euy. Lain gitu. Tajang ayeuna heuh. Da Pencaksilat yang kemah diajarnya eta teh mulok. Kudu eta teh nya di sakola mah Pencaksilat. Aji. Astagfirullahaladzim, siapa itu ngomong? Aji. Naon Naon itu? Jang. Aji. Naon? Aji ngakuran maneh lin. Aji. Naon? Ari maneh? Ya teh mak Aji ya teh. Mohon. Oh, kadia atuh mana kadia? Hayang make musik. Kayak make musik. Di mana? Mobil put. Kadia. Mana takal kak? Kadia mana kadia tah? Naik kadia Haji mah mana eta cokot atuh. Atuan atuh si mane ah. Tah, alah. Geus salah dicak. Oke ditinggalkeun we. Haji ganong. Eta tong dicekek Haji. Astag, kalah ka dicekek si Haji mah. Eta ka inu. Haji akod tau ka dieu. Akod lain di kitu Haji akod. Akod apa di akod? Diganong. Oh, eta dibobotkeun. Lain ka inu model. Awas uting ka mate sia teh. Lain model kitu nya. Haji, Ma. Bulan. Dia geura mah ya. Lain masuk nyanyinya mah. Sok. Lain lamun aya pesenan ya. Oh mangga naon kue? Tapi guru-guru anu nya jogetna. Boleh. Boleh deh. Hayang di anu jogetan kubu Haja. Oh, kubu Haja. Mohon. Kubu Haja Yuni. Kubu Haja Yuni. Terus kubu Neni. Mohon. Nah, coba sok panggil Bu. Tah ieu keluar. Dia Bu. Sina jogetnya. Ayeuna nyanyinya. Sia. Iya, Ibu Lisna. Ibu Lisna hayu. Teu nyahoan ustazah. Ustazah ampun. Padahal ustazah eta teh diajak joget ustazah. Aduh si mama. Tuh itu hiji deui tuh, Mak. Saha eta? Itu, Mak. Bulan. Itu tuh. Ibu Resti. Ajakan. Bu Resti hayu anu urang kepala dia. Oh, sanes Bu Resti eta mah. Eta Bu naon teh? Oh, Bu Pini. Bu Pini, kadia Bu Pini. Kadia Bu Pini na. Mana? Hayo atuh kadia. Tah ya Bu nanti teh Bu Neni. Bu Neni kadia. Oh, aduh mau nukerkeun heula. Lain jelema eta. Kayak heula yang receh cenah aja. Atuh tong receh. Ayo. Sok nyanyian jang, kesina jaroget. Laguna nu ngareuneuhan ya. Ngareuneuhan. Donya eta ngareuneuhan. Laguna jang. Lagu eta. Oh, ujang si emak poho deui heuh. Umurna jang pendi. Padahal jang aji nya. Pohon ayeuna sabari geroan paperi. Mohon paperi teh. Paperi teh tahu henteu abah. Naon? Mantap.
Aduh, mantan cenah Pak Peri mantan. Menyadaekeun aku anu pelawuk ieu. Sanajan ieu pelawuk, tapi mah jago ngabelekuk. Aduh. Hah? Anu lain. Mama jago ngabelekuk. Waduh, jadi anu lain teh belekuknya, Pak. Belekuk. Coba ieu sok nyanyian Pak Peri sina ka hareup. Ya. Pak Peri teh nu maneh hilap teh. Astaga, emang ka mantan cenah. Soalna eta teh mantan waktu kuliah. Waduh, kuliah beureun. Ini ayeuna. Sok siap jang Brung. Wanti burit sore yarek pamer. Hujan letih nar irintik. Siapa Pak? Aduh. Ya, tuh. Pak Peri maju. Pak Peri di jalan kota dicium. Aduh. Narek datang Nah, dok, jaroket. di baratna Asik. Cilaba. Sok, tadi yang rucan ke dia ya. Nah, Eta. Bu, wajah ada. Asik. Dah. Disawer ku bapak. Allah tuh. Kunon nak. Kasurupan mama. Kunon. Kasurupan. Hayang naon? Kasurupan kebalik. Oh, itu kasurupan teh ngomong. Hayang naon, Pak? Hayang sawera. Lain hari tukang disawera gitu nya. Kasurupan teh hayang disawer ge. Disawer cager. Mak. Pulang? Dalin kurang sono nya, Mak. Mohon kitu. Kapan baru dah karunya. Ya, Oh, udah make milarian si Aji.